Sampurasun pamiarsa pendak deui dina program Pani Ismanah. Mugia urang sadaya aya dina berkah di lebet Gusti bagja tinekana nalika urang dinanget ayeuna masih kene tiasa nyakseni pintonan tayangan ngalangkungan program Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Basa Sunda. Pamirsa pedaran Pani Ismanah dina danget ayeuna dumasar tina buku panglenyepan wasiat. Tinangtos mulus rahayu berkah salamet eta anu kusim kuring diteda sangkan Gusti toleh nang tayungan urang sadaya. Pamirsa nanging sateu acana hayu urang nanadah ka Gusti sangkan urang dipaparin hikmah oge ngartos kana non rupi pangandika Gusti danget ayeuna hayu urang ngadua. Nun Gusti Allah Rama nulingi di sawarga abdi nyuhunkeun pitulung Roh Suci ngambukakeun hate sareng pikiran abdi ngartos oge teh ngalampahkeun non rupi pangandika Gusti ngalangkungan kahirupan abdi sari dinten. Amin. Pamirsa, dina danget ayeuna pangandika Gusti dicandak tina kitab Jabur pasal 80 genep ayatna anu kahiji dugikeun ka 10. Jejerna nyaeta mungka Gusti paneda abdi. Tah anu janten ayat luluguna nyaeta Jabur pasal 80 genep ayat anu ka-4 anu kieu unggalna. Paparin kabungah ieu abdi Gusti teh reh ka Gusti mumbulna paneda abdi. Pamirsa, aya hiji pamuda nuju calik nyalira dina bangku panjang di lebet gedong gareja anu kosong. Sementawi langit di luar katingali mendung angkep. Kaayaan eta teh sami pisan sapertos hatena anu nuju mendung, anu nuju angkep. Sanes kumargi aya masalah ageng anu nuju karandapan ku anjeunna. Tapi kumargi lalangse anu kacida numpukna sadayana karaos berat pada melan tanggung jawab di keluargana oge harepan-harepan anu teu acan ngawujud. Anjeunna teu terang kedah ngadua naon margi teu aya kalimah anu merna anu pas ngagambarkeun kaayaan hatena. Mung kadangu samar-samar gerentes hatena sok sanaos ngagerendeng tapi ngagaduhan makna anu ageng reh ka Gusti mumbulna paneda abdi. Para wargi, Jabur 80 genep ieu mangrupikeun jumeritna hate Daud nalika anjeunna nuju aya dina kabeng berat, nuju aya dina kalempohan, anjeunna nyuhunkeun pitulung ka Gusti Allah. Paparin kabunga ieu abdi Gusti, rek ka Gusti mumbulna paneda abdi. Ayat ieu mintonkeun sumerah diri anu total, oge pinuh ku pangharepan. Daud henteu nuju milari bongbolongan anu instan, nanging kabunga hate anu sajati. Kabunga anu dipundut ku Daud sanes bae hal anu ngagumbirakeun, nanging katentreman hate anu sumpingna ti Gusti Allah sagemblengna kabunga teh sanes bae hal urang dilepaskeun tina borogod pasualan kahirupan, nanging oge manunggalna hate jeung jiwa urang sareng mantena. Pamirsa nalika urang munajat pikeun ngalepaskeun borogod hate anu pinuh palangse ka Gusti Allah, mantena sanes bae ngadangu tapi oge masihan kaluginaan ka hate urang. Para wargi, urang ayeuna nuju aya di satengahin zaman anu kalintang sarwa instan oge pinuh ku kabeng berat, masalah target pada melan, masalah rumah tangga, kahariwang dina nyang hareupan mangsa nu baris datang, oge naon rupi masalah liana di satengahing masalah kahirupan anu kacida beratna. Cobi urang lenyepan sakedapan, hayu urang munajat, urang ngadua kalayan jujur sinareng pasrah hate anu muser ka Gusti Allah. Tinangtos moal pernah ngaraos suwung, moal ngaraos kuciwa, tapi sabalikna baris pinuh ku kabungah. Margi Gusti Allah
moal ngantep. Amin. Hayu urang ngadoa. Gusti nu Maha Welas, Gusti nu Maha Asih, hatur nuhun. Abdi parantos dipaparin hiji bongbolongan. Yen salawasna Gusti mah henteu ninggalkeun, henteu ngantep ka naon rupi masalah anu karandahapan ku abdi sadaya. Ku kituna abdi hoyong diajar tetep ngandelkeun anjeun dina sagala permasalahan kehidupan abdi. Amin. Pamiarsa, ayeuna waktosna kanggo pamiarsa janten berkat kanggo wargi-wargi urang, kanggo sasama urang ngalangkungan ieu channel Pani Ismanah ti YKB Basa Sunda. Mangga di like, di komen, di share, tong hilap oge di subscribe. Sangkan program ieu salawasna lumangsung hadir kanggo urang sadaya. Cag rampes rahayu, Gusti ngaberkahan.